siap maksudna naon abdi teh maksudna mah hoyong terang naon eusina ieu layang jamus kali musada edan sia goblok sia hayang muka layang jamus kali musada hayang nyaho eusina sia mohon dek kumaha nya bade dibuka goblok sia goblok naon aya agan aing teu wani lanceuk aing Kakang Yudhistira teu wani muka layang jamus kali musada tapi rahasia hor kita teh aya nu wanieun eueuh aturna mah beung aya nu wanieun heuk cara ricing si edan yang neke we aing ieu usia geus dibuka parantos goblok sia naon eusina ende kepo pengen tahu ya sok jadi geus dibuka ku sia parantos dibuka ku abdi naon eusina moal beja-beja aya meureun beuki geuleuh we aing geus sia sawios agan da abdi mun mending abdi we teu geuleuh kagan jadi ku sia geus dibuka parantos agan naon eusina teu kirang sareng teu langkung ieu mustika layang jamus kalima sada hartina dua persaksian diri urang ka numur beungala jadi nyerek deleg teu aya di pangeran salian ti Allah nyaksi tina tekad ucap lampah yen teu di pangeran salian ti Allah kadua yen Muhammad Rasulullah ikrar pengakuan diri jalankeun ku anjeun luyu dina mangsa agan di istrenan salira jadi aparatur negara di ieu negara disumpah diungkulan ku kitab kumaha sumpahna demi Allah setiap demi Allah tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah luar tidak dengan nama Allah disebutna jalir janji leres ingi ayeuna abdi bade neroskeun ka agan upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna nya dosa doraka bener karingem teh agan ayeuna jadi pamimpin nah tega rakyat dipingpin ku jelema doraka gara-gara janjina anjeun teu bararupi goblok sia apaan agan janji dina mangsa agan jadi pamimpin teh rek nyaah deudeuh ka rakyat aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teh eling ka rakyat teu kawas dina mangsa kampanye apaan araranjeun teh ini ka rakyat ngadeuketan sia ka rakyat janji meruluk ka rakyat dina mangsa kampanye mah anjeun gajalan goreng diomean masih can anggeus dianggeuskeun bari jeung dititip-titipkeun dina sprakna ulah salah pilih tapi geus ngajedog anjeun ayeuna tempo ka rakyat nu nabeuh nu ngampar nu seubeuh nu lapar era anjeun tingali kitu patut anjeun jadi pamimpin teh sedengkeun hiji pamimpin kade ulah ngabogaan pamadegan yen pamimpin hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna angkat harkat derajat rakyat teh nah teu meunang si Cepot ayeuna kikieuan nyaeta ngungkapkeun rasa kaprihatianana ngadon disiksa nu kieu patut dilindungi ku undang-undang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun nagara jeung bangsa bari jeung sosoranganan di Simabi teu mawa ormas teu mawa masa sorangan aing mah nyaho teu anarkis jeung teu ngaruksak jeung moal ngaruksak deh sabab abdi hayang nyaho eusina ieu layang jamus kali musada sing horeng persaksian diri antar jisim jeung kuringna nyaeta nuju ka nu hiji tapi nah anjeun marojeng Jawa ngolemar anjeun urang ador dalam ngicipan maka kaulah Kang Jerama si Cepot ditang takuan kitu Kang percanten Aden bapak aing ditutunjuk edan
Kumaha omongan bieu asal eta yang jamun sekali musala dipikeun kai moal tiasa punten abdi agan dipuntang panting bae mangga nyangakeun agan wiyep wes wap wes woi Udang, wah teremuk tuh. udang sia, udang. Sapira pangarti ti udang. Tita udang. Wah, Edon sia. kuat cek. Si cepot dipuntang banting ora cecel boncel. Wah, Yang, Kang, cecel boncel naon? cecel bonsel teh mantan terindah. Seberapa minggu apa geunan eta? Korea dan Korea. Apa nih kita sedia dekat Korea. Nah, Korea. Pusing. Deleng sia. Dan deleng. Yang Kang, ari deleng naon? dalang teh antel palangkakan. Atuh gitu mana aing minang deleng. Dek jotos dening kukupan janaka mangga iya. Iya. What? Modar. Teu aceun. Goblok sia. Wah, kuat eta. Dek banting dening gelang candra kirana. Ieu gelang ditengeukeun kana batu rugrug kana sagara saat. Iya. What? Modar. Teu aceun. Kehel sia. Puntang banting ora cecil boncel. Tot. Bagian sia tot. Naon Kang? Elah juragan Bima beramak ka aing. Pasti atuh. Heeh. Eta juragan Bima beramak ka aing malah nyarekan aing mah ngomong deuleu ngan tarik we meureun nadana jiga nyarekan. Paling ditewak lu. Gede bobot. Cubet. Modal. Teu aceun. Iyoi. Duh, naon tah? Bima mah kagetna teh kitu. Iyoi. Iyoi. Dek jotos dening kukupan janaka. Jos. Modar. Teu aceun. Iyoi. Dek banting dening gelang doble. Ieu gelang ditengeukeun digadekeun teu payu. Dijual komo. Payu-payu kali Sinawi. Iya, cepet. Modar. Teu aceun. Iyoi. Kaget punya bebeja ka anakna. Kumaha bebejana Kang? Tot. Geus teu sanggup meureunnya. Geus teu sanggup berarti kan. Geus teu sanggup. Bebeja ka anakna. Kumaha tah? Tot.